Tuh, diganti suaranya seragamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui dina acara dongeng Sunda. Mangga atuh nyangageun Dedemit Curug Sang Hyang. Ieu dongeng karangan Ki Leuksa. Sok mangga mitra kaparayun sadayana. Kirara dipiceun kana wadah runtah. Jerut turun kaburuan terus neangan deui anu saleger-ger gantina. Jalil pak-tik-pak sorangan asa jongjon da indungna keur eueuh sakedeung oge geus lengkep kari perak ngalaksanakeun tapi kagok da beurang keneh. Jalil ngabaheuhai sorangan di tepas hareup bari ngabayangkeun naon-naon anu bakal kajadian. Gancangna carita beurang kaganti ku peuting gaang reang patemalan jeung baturna jangkrik rame patarik-tarik. Langit lenglang taya aling-aling. Urang lembur dungus geus ngarampih ka imahna teu aya nu wani ngulampreng di buruan. Jalma-jalma pada sieun lantaran geus kabejakeun loba jurig. Ari Jalil harita teh geus maneko di kamar tempat sasajen. Jimatna diwadahan dina pisin sakumaha biasana. Parupuyan geus ruhai menyan ngajentul segede peureuh. Kakembangan durujakan duwegan rampe jeung sajabana ngabarak di tengah kamar. Ayeuna waktuna atuh. Kok kana menyan kawas anu geus-geus metakeun kabiasaan pikeun ngondang siluman anu katelah Ki Jalak Roncena. Barang cacap metakeun cara-carana, rieg-rieg rekot imahna jiga aya anu ngendagkeun. Hiuk di buruan kadeng sora angin meninga guru, blig-blig di pipir sada aya anu lempang semu berat. Kaayaan asa mata keung jeung geueuman. Keur kitu teh anjing babaung pating cungung. Namahan keungna mangsa harita. Jalil maneko sila tungkul manok ngadaguan datangna Ki Jalak Roncena. Akhirna Jalil, Jalil. Ieu kaula Jalil. Rekot imah meninga rekot semu berat. Blig-blig sada nu leumpang aya deui. Jalil bungah sabab nu dionang geus datang. Jung cengkat lalaunan. Aturan, teu jeung sombing. Ki Jalak atuh. Aya naon Jalil? Ki Jalak atuh. Kaula teh manggil ka susah atuh. Menangkan nyeri ti awewe jeung ti urang lembur. Laksanakeun ka hayang kaula cokot si Tio atuh. Cokot mojang-mojang nu boga hate goreng ka kaula atuh. Pegatan jalma-jalma anu ngarona peuting atuh sina baralika imahna atuh carana mah kumaha anjeun bae atuh rak laksanakeun atuh. Ayeuna mah dina marentahna leuwih tanes Jalil teh. Bet kawas marentah ka anak buahna. Jalil. Rek dicok-crok olona ku kaula. Rek diseuseuk getihna ku aing. Eta nu dipika hayang ku aing. Iya. Ki Jalak Roncena seuri. Sorana agem dikasieun. Tapi Jalil mah kalah bungaheun. Asa boga gunung panangeuhan boga anelan pikeun ngahontal sakabeh cita-citana. Hiuk aya angin ngagelebuk beuki lila beuki laun les teu kadenge. Jalil ngarahuh kesangna mani ngucur. Tapi hatena sugema sabab boga kayakinan niatna bakal laksana. Kunyang hudang terus keluar ti kamarna. Rasakeun sia urang lembur anu boga hate goreng kaing bakal ngarasakeun akibatna. Rasakeun sia rasakeun atuh. Cek gerenengna gek diuk di tengah imah. Sila bangun tumanina. Kacaturkeun di luar. Harita teh geus aya anu ngulampreng. Ting juringkang laleumpang di jalan. Tayalian Iwati palebeh jeung Mang Rusman. Malah santa ge milu ngarona da kagiliran peuting eta. Sarerea ngaleut teu dipisah-pisah kawas peuting kamari. Jangkrik reang patemalan jeung baturna ti kajauhan kadenge sora anjing ngagogog. Kaayaan teh matak sieun tapi palebeh jeung kanca-kancana
terus ngider ngajalankeun pancen sebagai ronda. Bener man rada beda yeuh, penting ieu mah asa keungnya. Tapi teu kudu sieun aloba batur ieu lah, Palbe. Da kuring teh nyebut sieun, ngan nyebut keung wungkul. Kamana heula ayeuna Palbe? Ngider we urang imeutan salemur dungus mah. Mengkora tuh kakalian tah. Blok Mang Adi sang Karoris. Tadinya tah. Leok sarerea mengkol mapai jalan anu norobos kebon sampe. Nulu mampah teh dipiriku sora jangkrik dijajabkeun ku hiliwirna angin peuting. Nya dina kaayaan kitu Ki Jalak Roncena geus kumalayang di Jomantara ngider ngurilingan lemur ngajalankeun tugas ti Jalil. Matana buburi lengan nitenan kahandap anabreh nenjo nu ngalut mapai jalan atuh mani curing hak Ki Jalak Roncena teh. Itu geuning aya deui jelema aja sia ku aing rek dihalangan dagoan sia manusia. Teh Ki Jalak Roncena seot nyirorot ka handap jelek kana lemah. Kibeg ngagedokeun awakna jeleg ngajangelek jadi wujud manusia lengkap jeung papakean katut pakarangna. Eta manusia teh make pakean sing sarwa hideung. Sirahna make totopong nyoren bedog sarta make gelang bahar kawas jawara. Ngabedega megatan pijalaneun Palebe jeung kanca-kancana. Kekung silila gok tepung reg Palebe jeung baturna eureun. Sabab geus kaciri di hareup aya anu ngabedega, malah mah kaciri nulak cangkeng. Katurug-turug rada caang deui da di dinya mah lenglang cahya bentang nyaangan anu ngarona. Saha anjeun keur naon ngabedega di dinya? Palebe mariksa bari melong baladna geus sakit-aki bisi nu ditanya ngamuk. Sabab saurang ge eueuh anu wawuh ka eta jalma teh. Rek naon nya gaing? Kuduna ge aing nu nanya ka marane. Naonan areut-areutan wayah kieu? Are sanggul malain betarulin teu puguh. Jelema teh gelo sugan. Nateu ngarti kana kewajiban warga kampung. Nu es mah nya es, tapi nu ditugaskeun ngarona mah kuduna gider. Saha dika teh? Da. Pertanya ding. Bangsat paling ge Palebe. Gilanan, ulah rusuh. Keun cenah dijawab heula. Aing lain bangsat, lain ronda, tapi aing rek maksa ka marane kabeh sangkan ngampi ka imah. Ulang ngider di buruan bisi aya sanegala. Ayo murid. Balik. Wah, kurang ajar ieu. Betul-betul maju tewak ke sebelah eta. Cek Palebe bangun gemes. Atuh jeleng-jeleng balad Palebe laluncatan ngepung Ki Jalak Roncena anu ngabedega megatan jalan. Dina waktu anu singet Ki Jalak ge dikepung wakul buaya mangap taya longkrang pikeun ngejat. Sok moanya mawani, ade kumaha si lain. Hiu. Berep santang ngalat careham tapi aneh plos. Kawas nonyok haseup. Ngaplos teu keuna kana naon-naon. Tapi Ki Jalak teu obah, santa jadi amek seruk. Nonyok deui ka hareup nu di arah dada musuh. Tapi pos kawas nonyok haseup deui bae. Nonyok naon maneh? Manusia? Ieu teh setan atau jurig ha? Udah ajak ngomong, ayo tarajang ku saranena. 1, 2, 3. Cek Palebe sabut. Kabeh nubruk ka Ki Jalak maksudna rek nangkep musuh. Tapi jauh Ki Jalak Roncena teh kaluhur. Brug, Palebe jeung batur-baturna silih tubruk silih tonyok koceak patingker. Terus malunur deui. Aya nu nyoklan gado, aya nu nongkupan panon, aya anu nyengir, kabeh ge kabagean. Kaula mah di dieu. Sorana aya tukang Palebe gilek sararea balik. Nyampak teh Ki Jalak geus ngabedega deui di tukang. Nya Palebe teh amek sarepet ngalugas bedogna atuh baturna ge nurutan cugceg kana pakarangna masing-masing. Batur-batur kebung. Jeleng. Sararea laluncat teuing ngapung musuh nu geus siaga. Sakilat geus dikepung wakul buaya mangap. Cek hijiran mah moal bisa lolos. Tapi Ki Jalak tetep ayem. Kalah nyerengeh semua. Maju. Sombong, rasakeun sebedog aing ge. Hiu. Palebe ngayunkeun bedogna mending ngorepat ngalabeuheung musuh. Lampeng kana genggerong. Los. Bedog nilepas kacirina teh beunang musuh kasabet. Tapi aneh kalah seuri. Nyeri.
Bari anger nulak cangkeng. Beheungna boro-boro sapat. Teu bared-bared acan. Dikadek teh kawas cai. Eueuh tapakan. Nenyo kaayaan kitu palabe jadi curiga. Boa-boa nu disanghareupan teh lain manusia biasa tapi samemeh nyarita. Santa narajang manten bedogna ngehiung rek narok tarang musuh. Hiu kena pisan jigana teh rek bedog eureun. Modar sia beunang ayeuna mah euy. Sejen ge curiga. Labe datang deui sumangetna atuh bukbek pada ngade. Ngan aneh bedog teh terus taricing. Nancep hese dicabut. Cek tetenyoan balad palabe aya nu keuna kana tatakna, kana tarangna, kana igana jeung kana pipina tapi mata kaget. Tekung silila. Aing mah di dieu dulu. Mitra. Gebeg. Salerea ngarenyag aliret musuhna geus aya tukang. Keureng ngabadega nulak cangkeng, lebih heran Santa olohok. Edan. Saha ieu teh? Santa melong kanu tadi dikadek ana breh tangkal nangka. Ki jalak mah geus nangtung deui, teu cacel bocel bedog nu sakitu lobana teh narapel dina tangkal kai, tangkal nangka. Lain lawanan urang ieu mah yeuh, lain manusia moal euy. Jurig mah jiga mah jurig. Cek labe pangheulana nyebut jurig, sret nyabut bedog pus kana sarangkana. Nu sejen pahibut nurutan, bari jeung ting puringkak bulu punuk. Samemeh aya nu bagrak deui lod-lod awak ki jalak roncenak teh kagedean, ngajangkungan, manika ciri pisan kagedeanana teh. Nu akhirna ngabedegan ulak cangkeng jangkungna tilu tikleun jelema biasa. Lebe tepi ka tangah hayang nenyo beungeutna. Jin, kabur oi kabur. Belecet palebe lumpat pangheulana. Manisa kalumpat lampet. Atuh buriak baladna oge lalumpatan teu aya nu wani ngalawan. Sora anu siri agem geuman. Kadenge ku salalemur. Hiuk aya angin ngagerung di barung kuting cungungna sora anjing nu babaung. Atuh puguh we palebe jeung baturna beuki tarik lumpatna meniti babaranting muru ka garduh rona. Tekung silela ge geus tepi blus-blus ka jero ngariung dina palupu. Rame ngahegak sarerea capek tas lumpat bari jeung sieun. Santa mah tepi ka calangap kesangna ngucur. Aduh, nah bet manginu kieu palebe. Cek Mang Rusman. Ayeuna mah bukti omongan Mbah Janta teh bener geuning euy. Di lemur dengus teh aya setan siuman. Aya jurig nyeliburi aya setan mina rupa. Tapi naon hubunganna jeung maot nyi Eha katut nyi ijotnya. Cek palebe bari ngusap kesang dina tarangna. Pasti mah aya hubunganna ngan urang can nyaho. Kudu terus ditalungtik tah. Ngan mun kapangi ulah diganggu, intip we sing tepi ka hasil. Cek Santa. Ya bener-bener. Tah ayeuna mah omat ulah nurutan Mbah Janta, ngajen sieun sakumaha sieun ge. Ulah barali ka imah yeuh. Si setan anu tadi kudu kanyahoan. Nah harek naon pangna aya di lemur urang. Nya satuju aki ge satuju. Cek si Aki Jan. Jika tuh bere bolongan ki kumaha yeuh? Patakeun anak. Jang Aki mah kolot ge kasurung ku umur teu cukup jeung elmuna. Aki mah rumah sabodo taya kanyaho kolot ge. Kolot dina beuheung nguning teh ya. Is, ulah sok ngapaskeun diri sorangan ki. Najan kumaha bae oge Aki teh geus kolot, tangtuna oge geus loba ngadahar uyah kahirupan. Nu hartina geus legok tapak gendeng kadek. Sahanteun anu kolot mah bakal jero pangalamanana. Nu jero pangalamanana mah Jang Sapri. Pas Sapri mah ora kene. Apaan tukang ngali sumur manehna mah. Aki mah ditanya sabener-bener kala banyo. Nya heueuh Kang Sapri mah jero pangalamanana. Ka tukang ngali. Ari Aki mah luhur elmuna atuh. Luhur elmuna mah Mang Ihsan. Bisa naon Mang Ihsan? Pagawean ukur kaleuweung. Apaan tukang nyadap kawung? Sore isu kata taekan luhur kawungna teh nu mata kasebut luhur elmuna. Teuing ge ngarti kuring mah. Santa ngabalieur. Amek ka Aki Ijan, tapi bari nyerengeh meusan kituna teh. Santa ulah maksa kanu teu ngarti. Nu mah bener atuh. Ari geus kumaha atuh palebe? Geus we urang cicing ayeuna mah hitung-hitung reureuh heula. Bisi jurig ngaganggu deui ka urang. Mending cicing heula digaduh. Kitu nya kitu atuh tapi da beuteung murid ya. Mirun seuneu we meuleuh sampe euy. Cek Rusman. Satuju. Sampeuna mah nyabut di kebon si Udi.
Mau dan incu aki sokenya. Kaki ijan satu jual naker. Pala oge teu nyarek ukur ungeuk leos santa ka kebon sampe nu Mang Udi. Ari Mang Rusman ngaleos rek neangan suluh. Teu kungsi lila geus gur ngadurukan haseupna mulek ka luhur. Bari ngadagoan asak beuleum sampe teh, pala jeung kanca-kancana badami. Mikiran pasualan anu keur disanghareupan, tapi teu aya anu bisa mutuskeun. Sabab saurang ge teu aya nu ngarti kana elmu ning siluman. Cag tunah heula anu keur aya di Garduh. Kocapkeun di imah Nyi Tioh. Harita teh can sarare sabab Nyi Tioh keur ditalek ku indung bapana. Sabab beurang kadenge bejana yen Nyi Tioh disaur ku RT. Harita teh ditanya ka sang tukangna nya dibejakeun sabalakana ku Nyi Tioh teh. Ugue indung bapana mani reuwas. Sabab geus jelas urusan jeung si Jalil mah bakal ngadatangkeun mamala nu luar biasa pusing mah. Aduh, kumaha atuh mana geuning budak teh kitu tah. Bapak Nyi Tioh bangun bingung. Sabab geus aya conto nyatana Nyi Eha jeung Nyi Ijot. Pangna bisa kitu teh gara-gara patalak jeung Jalil. Ana make susah-susah teuing. Apana ye da geus beres ieu mapan. Jalil geus disaur ku RT. Anak urang salamet teu kuakiekeun bae nu geus mah geus. Teu kudu dipikiran. Ngan keur kahareupna memang kudu waspada. Mama, para panjang sawangan ieu dengekeun. Bapak mah geus ngobrol jeung batur. Dipikir-pikir beuki kapikir, dirasa-rasa beuki karasa, malah kubalarea beuki kaharti. Yen mau tanya Eha jeung Nyi Ijo teh teu jauh jeung perkara si Jalil eta teh. Malah teu jauh. Teu jauh kumaha bapakna? Sok teu ngarti ari nyarita teh. Papa geus menang beja anu lengkap ye. Bawa Nyi Eha, bawa Nyi Ijo teh teh samemeh mau teh kungsi aya urusan jeung si Jalil eta teh. Malah bajanta mah tapi ka riributan sagala. Pan Kiju mah ge pipilueun eta teh. Terus si Iding deui. Ngan RT unggul nu teu pipilueun teh. Tah ti harita terus aya kajadian duanana maot kadahadak kapan. Sok goreng sangka kitu ari taeun teh. Lain goreng sangka, tapi ieu mah kanyataan. Beurang atas riributan jeung si Jalil beutingna duanana maot. Salah sangka di manana nanya kitu. Barang ngadenge pamanggih bapakna kitu. Nyi Tioh mending ngarenyag sabab saanyana mah manehna ge geus kungsi ngadenge yen nya beurangna tas aya urusan jeung Jalil. Eha mah ngirim enteung ka Jalil teh, ari Nyi Ijot mah ngirim goreng lauk anu tutung. Nah, da cek batur ge nyaan kitu. Be, kumaha atuh? Melang teuing atuh. Inung Nyi Tioh mani sapa geus ngadenge kitu mah manehna ge sieunun. Kacida melang na kanu jadi anak sok sieun goreng nasibna. Cara nu duaan. Kahardi merenya. Pugu bapak ge keur bingung. Lantaran batu teh kadarinya wae kacurigaanna teh jadi si Jalil teh dianggap jelema teu hideng. Heuh jiga-jiga anu ngabogaan telu. Masyaallah. Kumaha atuh? Ieu we mana? Kitu deui ka maneh Tio. Mohon Pak. Samemeh aya kajadian anu teu dipiharep, ayeuna mah geura beresan papakean. Urang ngungsi ka imah aki maneh. Ulah isu ulah page tuh hayu ayeuna we sakalian. Nya hayu Pak. Danya keung kuring mah sok atuh Nyai. Bener pisan eta teh sahanteun ari di imah kolot mah atuh urang teh aya anu mantuan nyaring ulah bolos terong teuing. Mitra kaum dangu gancangna carita Nyi Tioh jeung indung bapana harita teh beberes. Adi Nyi Tioh nu bungsu dibawa deui sanggeus tarapti terus imit ngajugjug ka imah akina. Di lemur eta keneh ngan ari saimah jeung kolot mah rada regreg kana hate gitu. Kacaturkeun di setengahing perjalanan. Harita teh Nyi Tioh jeung indung bapana laleumpang mapai pipir imah batur. Adina nu bungsu leumpang ti heula dituturkeun ku indungna ditema ku Nyi Tioh, pangtukangna bapakna bari ngajingjing buntelan. Di jalan teh ti iseunaker nu kadenge ukur sora jangkrik jeung cari cangkas. Batur mah geus tali brasare ari nu nyaring keneh teh Iwati Ronda anu ngariung di Garduh. Sora dampa suku kadenge pating gareblig manakomo geus tepi ka kebon awi mah asa beuki tarik kadengena teh. Nyi Tioh gawena luak liuk da sieun. Make ka jalan ieu bakah mah. Sieun jeung keung. Nah, ada deukeut ti lakaran awi dua rungkunan we da moal aya naon-naon. Mitra kaum dangu. Harita teh kadenge hawar-hawar aya sora anjing nu babaung. Yuk sada angin ngagelebug. Rai bulu punuk Nyi Tioh teh muriding. Loba kasieun jeung kahariwang da puguh geus mawa kasieun ti imah keneh. Tah, Pak,
Sora anjing babaung. Nah, ada mineng anjing babaung mah teu kudu aneh. Tapi da mah ge asa beda rasaan ieu teh bulu-bulu ting puriding. Ulah sok dipapantes teuing atuh urang bae lembab. Sok gancangan. Nyi Tio jeung indungna Teu nemalan deui nya dina kaayaan kitu. Lemur Dungus teh memang keur ngejeuna diincar ku Ki Jalak Roncena. Anu mancen gawe ti Jalil. Harita ge nya kitu. Sabada nyingsieunan palebe jeung baturna teh eta siluman kumalayang di Jomantara. Neangan imah Nyi Tio. Hari-hari ta bet nenjo keur leumpang jeung kolotna. Bagja teman aing teu kudu hese neangan. Rasakeun sia Tio. Mitra, Ki Jalak Roncenak seot turun ka bumi. Jelek dina tangkalame matana mureleng kanu keur leumpang. Ki Jalak Roncenak nelak-nelak Nyi Tio. Tetela akur jeung panuduhan Jalil. Nyeh Ki Jalak Roncenak seuri. Seot hiber karungkuna awi. Ting nyieun naon da dua leungeunna ngararada awi sababaraha kali. Geus kitu kalayang hiber deui ngungkulan Nyi Tio. Tapi tangtu we ku Nyi Tio mah teu kanyahoan da puguh bangsa lelemut Ki Jalak Roncenak teh. Rasakeun sia, rasakeun. Ki Jalak Roncenak terus ngawurkeun memerang awi. Meunang ngalaan dieu. Puruluk kapala bah Nyi Tio. Iliwir aya angin leutik cerit-cerit sada cihcir. Rasakeun ku sia manusia. Kalayang Ki Jalak Roncenak teh ka Jomantara deui. Kakalayangan di awang-awang. Ngawaskeun Nyi Tio jeung indung bapana. Barang geus kanyahoan imah anu dijugjugna, seot Ki Jalak Roncenak nyirorot deui. Gebur hurung ngacirim jadi gulungan seuneu. Muih luhureun suhunan imah aki Nyi Tio. Menang sababaraha kuriling cilekles ngaleungit. Kocapkeun Nyi Tio jeung indung bapana nu aya keneh di perjalanan. Karasa ku indung bapana Nyi Tio mah eueuh naon-naon. Asa biasa ka Wasasari. Tapi barang geus liwat kebon sampe, awak Nyi Tio beda rasa. Bet asa rumram arate ting jeletit. Aduh. Ieu mah ni ateuh. Aduh. Cik Nyi Tio bari gagaro kana beuheung jeung gado tapi bari terus leumpang. Dicocor leungit meureun jamak sakitu mah. Tapi ieu kerek deui Pak. Mani retet. Naon atuh nya piraku deungit mah. Emang Nyi Tio deui bari leumpang teh terus gagaro gunta-ganti kaluhur ka handap. Memerang awi meureun. Cik indungna bari leumpang. Nyi Tio teu ngomong deui tapi terus gagaro pipindahan matak bosen. Ateuna teh mani netel jeung asa ting jeletot ting hareab panas tiris. Nya akhirna jog anyog kanu dijugjug. Sanggeus uluk salam bray panto aya nu muka. Jol akina Nyi Tio alias bapana nu jadi bapana mapageun. Bus kajararo gek dariuk di tengah imah. Minina mani colohok. Aya naon ieu teh? Layak ge ngadon riringkid gering. Henteu Nini. Hayang nganyang we cenah. Temal indung Nyi Tio. Ih, tapi beda di Sasari juga aya kasus ya. Ngakunya nyahaon. Akina oge nanyakeun da heran atuh tara-tara ti Sasari bet nganyang bari jeung sagala dibawa jeung bubuntel sagala. Mitra kaum dangu, ari kaayaan peuting di Lembur Dungus asa beuki karasa jempling. Padahal langit mah lenglang bentang menibaranang pating karicep nambahan endahna alam. Indung Bapa Nyi Tio harita teh sanemalan kana pertanyaan nu jadi kolotna. Asa bingung rek nerangkeun teh, sok sieun teu dipercaya. Tapi kasieun jeung kahariwang geus minuhan pikiranana, nya akhirna mah Bapa Nyi Tio teh balaka, yen rek ngadon kitira heula sabab boga kasieun. Dibejakeun we satarabasna, puguh we akina teh reuaseun. Aduh, nya bener eta teh gitu euy. Nya kitu Pak, nu mata kuring teh rada keung. Bisi budak jadi korban teluh, nu mata ngaja we ngungsi heula ka dieu cing teh. Heuh sandeun ari aya kolot mah rada teger kuring teh. Nya kajeun anu kali gitu mah teh naon-naon gitu beda. Heuh, waspada mah kudu euy, kudu. Atuh geus diterangkeun kitu mah, Nini na oge teu hantem wae tatanya. Satuluyna si Nini mah beberes di kamarnya yagikeun keur sarena anak incu.
Tapi bapaknya Tioh usul hayang di tengah imah baik sare teh sor susuguh cinteh jeung cau muli 2 sikat. Adina Nyi Tioh mah ngadeluk we ngadaharan cau. Beda jeung Nyi Tioh anu hulang jeung tu jiga anu bingung. Saeutik oge teu kabita ku cau teh sabab hatena keur bingung. Atuh sajaba ti kitu awakna beuki parna arateul hese diurusna. Kunaon atuh Nyai? Ngan geget teh agawean teh. Mun sagala dicabak. Mak, da geuning kalaka ngalobaan atuh teh. Kunaon nya? Buah-buah nganu pakireun basa di kebon awi. Nyi Tioh terus gagaro sakapeung kana punuk terus kana bitis kana cangkeng kana dada jeung pipi. Waran ku bawang beureum nyokot bawang nyanyi ka itu. Bawang beureum di mana? Beak aya ge cengek. Aduh panas ku cengek mah ini nulis nyung aideun teh. Ku minyak kaletik we atuh nya. Mau ka eta mah. Karunya teuing kecet we terus. Jik nyokot ka itu. Harita keneh Nyi Tioh teh ditulungan. Awakna dibalur ku minyak kaletik tapi ateuna teu daek leungit. Rasaan teh kabeuki rata ka sakujur awak. Asa dibalurkeun ku minyak. Ram arateu rete pasating jeletot. Mak. Tak kalah kacida. Aduh. Edas, naku naon atunya? Aneh teuing cik iri kan Nyai, cik iri kan. Cek bapana. Nyi Tioh nemongkeun tonggongna. Barang dicaangan ku damar bapakna meni ngajenghok. Lantaran tonggong anakna mark-mek jiga noglau, beureum jiga asak, pantes atuh oge. Astagfirullahaladzim. Nya kunaon atuh ieu teh? Manya ku hileu teu kakiona man. Atuh. Nyeri deui, mani teurih. Aduh. Nyi Tioh terus gagaro mata kuatir malah beungeutna ge gimpa ayeuna mah. Bibir panon teu kabareuh. Aki jeung ninina reuwaseun geus puguh indung bapana mah. Nyi Tioh pada ngubaran pada ngurapan tapi anger teu aya orotna, malah makalah kabeuki rata ateuna teh. Tungtungna hing Nyi Tioh teh ceurik. Dina wahing ku aral teu kuat ku ateu jeung nyeri teu aya ka era baragada ngalaan kabaya lung dipiceun, terus gagaro bret tali kutang dipegatkeun dilaan ieu ge. Atuh indungna reuwaseun. Nyai, nanaon eta sing ering geulis ieu? Na beuki kituan era atuh eta ulah kitu. Cek indungna rada rampang reungbeng tapi Nyi Tioh henteu ngadenge. Kala gegetret bari adu-aduhan diantep ateul meni retet. Ari digaro peurih meni ngajeletit. Tungtungna Nyi Tioh ngabangingik ceurik. Mah kumaha ayeuna si Nyai bet kieu? Cek bapana bari melong ka aki Nyi Tioh. Jangan ulah gugup euy. Ulah gugup. Teang aki wiraga jig. Nya kan urang teang kade mih hapiki. Teu mikir 2 kali harita keneh bapa Nyi Tioh teh dangdan. Gejlig init langsung ngajuk-juk ka imah Aki Wiraga. Maksudna mah rek menta tulung ka Aki Wiraga. Tapi harita teh Ki Jalak Roncenak ngadengekeun kana sakabeh obrolan bapa Nyi Tioh jeung akina. Kalayang hibar nuturkeun bapa Nyi Tioh. Kemana wala teh kejia. Cek Ki Jalak Roncenak bari terus hibar luhureun bapa Nyi Tioh anu keur lumampah. Dina hiji tempat sewot turun jelek kana lemah ngabedega megatan jalan. Matana melong ka hareup breh bapa Nyi Tioh keur ngagedig bangun rusuh. Manyaan rusuh raja geunjia. Gibeg. Ki Jalak Roncenak ngagibegeun awakna. Jeleg jadi Aki Wiraga. Pangawakanana, pakaianana, ngomongna persis jiga Aki Wiraga. Terus lempang ngalaunan mapai jalan rek mapag bapana Nyi Tioh. Palebah tangkal buah gok tepung rek bapa Nyi Tioh teh ngaraneg. Panona melong ka aki-aki nu jiga Aki Wiraga. Aki. Bade ka mana Ki? Nah, bet nyari ka mana? Pade teh keur genting. Batu ngarona gintik nu jahat. Aki gerek milu najan geus kolot ge moal eleh ku nu wala. Ari lain rek ka mana atuh? Boy Aki lumpang sorangan. Ari Aki puguh kuring teh. Mangi kararapat tadi ngahaja pisan arek nepungan ka Aki. Nuhun we tepung di dieu jigana mah geus kitu kersaning nu makawasa. Baru reka Aki na aya naon? Itu pun anak udur, punten we pangalanungankeun Aki. Di mana ayeuna? Dibantun ka bumi pun bapa. Hayulah Ki, keun we ngarona mah da seueur batur ieu. Oh, nyayu atuh sugan bisa ngubaran. Aki mah teu bisa naon. Hayu.
Teloba catur beral dua namia ngajuk juga ima aki Nyitio bari lempang teh kadenge galecok ngobrol. Bapak Nyitio teu boga curiga da nilik kana dedegan jeung Sora mah mani persis. Jog anyog kanu dijugjug langsung arungah gek dariuk di tengah imah. Aki jeung ini Nyitio bungaheun sabab aki Wiraga anu dibutuhkeunana geus aya di dinya. Wah, ngamudak nu geuring teh. Mani aki Nyitio tah kitu geuning. Ujug-ujug ateul eta teh. Tapi ka teu daekeun make baju bakal ku teu kuat cenah. Adieu nyai ka dieu urang nampak ku aki ka dieu. Nyitio ngadegetan ka aki Wiraga mamalihan. Malah manukangan da ngahaja nemongkeun tonggong nu arateul. Ayeuna mah kulitna geus beureum balas digaro semule deh. Karasana peurih jeung ateul. Tulungan atuh aki hawatos kapun anak. Sugan bisa cek mundur deh nyai mundur. Mundur. Nyitio nurut manehna ngisat beuki deukeut ka Kijala. Ragamang atuh dampaleungeun Kijala roncena kana tonggong Nyitio. Terus diusapkeun lalaunan. Mimitina mah teu karasa naon-naon. Tapi dilalilah koceak Nyitio teh ngoceak ngalah jejeritan nyebutkeun nyeri. Bari papalengkingan beungeutna mani sapa. Sabar nyai apan keur diubaran. Cek inungna bari melong ka Nyitio. Ari leungeun Kijala roncena nyasar deui tonggong Nyitio. Jedud ya panas. Asa nyerep kana angeun lengak Nyitio teh ngalengak. Tina awahing ku nyeri amakan ge ngaradak eungap. Mani pikawatir. Menyo kejadian kitu inung bapana ukur ngalalamu ku omongan. Teu bisa nulungan. Ini jeung akina ge nya kitu ukur calohok we sedengkeun Kijala roncena. Hatena mah ngagak-gak seuri sabab harita teh keur ngasupkeun ka sakit nu sejen kana awak Nyitio. Celadud seak sakujur awak Nyitio asa diduru. Ngahea panas ateul jeung peurih teu leungit ditambah ku nyerina awak anu kacida bangetna. Rasaan teh getihna asa ngagolak sirah lieur asa ngubeng. Teteh nyawan geus mimiti ranyai kararoneng. Jerit Nyitio teh jejeritan bejeng adu-aduhan minta ampun. Mata kuatir tapi tonggongna terus diusapan ku Kijala. Atuh kasakitna beuki loba anu asup koceak Nyitio teh. Kokoceakan tapi ka nyuuh bari ngabangingik ceurik. Nenyo kanyataan kitu inung bapana jadi curiga ama ka aki Wiraga. Sabab anakna teh lain cager kalah namahan parna pikawatireun. Aki, dikumahakeun anak kuring teh nah kalah ka gitarna. Kijala roncena kalah seuri sabab mahena mah teu ngubaran tapi namahan kasakit. Gebeg sarereang ngarenyag. Opatan melong kana beungeut aki Wiraga mamalihan barang ditelak-telak gebeg. Inung Nyitio ngarenyag sabab aki Wiraga teh ieu mah sihungan. Huntuna rangeteng deui indung Nyitio mundur bari bunceli kaget. Bari ngoceak. Itu tingali nah aki Wiraga teh sihungan. Ye, bapana tulungan si nyai itu tulungan. Cek indungna bari nunjuk ka aki Wiraga mamalihan. Nu ditunjuk kalah ngahehe panonna molotot. Masya Allah, nasari eta. Lain aki Wiraga. Cek Bapak Nyitio mani ngajengok. Jalak loncenak seuri. Panonna ngaburilah ka Bapak Nyitio. Atuhnya puguh kaget sarerea ge. Gurudug Nyitio digusur sina jauh ti aki Wiraga mamalihan. Atuh cakakak aki Wiraga mamalihan teh siri deui. Bari tetep sila mani anekang. Ngan beda ayeuna mah henteu semu dongko ajeg dangah malah bareng disidik-sidik. Bijil bulu tina beungeutna. Pipina pinuh mani rabok jiga pipi mau. Huntu jeung sihung tambah jelas. Breng tina leungeun ge bari jil bulu tina suku jeung sakabeh kulit anu teu kabunian ku papakean. Koceak indung Nyitio ngoceak malah bapana ge ngagorowok bakat kusieun. Aki jeung ini teu walakaya ukur ngadeg-deg bari ngompol bujurna murut putih hitut. Kijala roncena seuri. Bari anger diuk bangun tenang. Matana bolotot ka Nyitio nu beuki parna. Ateulna boro-boro cager kalah ditambah ku kasakit sejen. Cerit-cerit Nyitio jejeritan mata kuatir inung bapana jadi kaweur. Duanana rampang reumpeng sedengkeun aki Wiraga mamalihan beuki pikasieun. Beungeutna ayeuna mah buluan sihung jeung huntuna rangeteng. Cag urang tunah heula. Kocapkeun palebe jeung kanca-kanca. Harita teh keur gunter ngobrol bari ngadaharan belum sampe.
najan tutung lamedong kumehong oge nikmat we rasaan teh sabab keur lapar. Barang keur nikmat kitu, kadenge sora anu jejeritan mata kuatir. Jep nu ngobrol teh jempe malah santam hampir kabuhulan sabab rek neureuy manggih kareuwas. Sada diminta tulung. Sahanya tak dengekeun tah sora ningnong tah. Cager, pohara mitra hanya akal. Kabujeng nengnong, dinten ayeuna cekap dugi ka dieu heula, hapunten samudaya kalepatan, insyaallah enjing teu pangdangu deui. Dina carita Dedemit Curug Sanghyang, karangan Ki Reksa didongengkeun deui ku mangkana. Nuhun kana pangrojongna. Insyaallah enjing teu pangdangu deui. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.